dan ibu diantawisna punten dengan sasi Ramadan teh nyata urang dina alaksanakeun saum kudu urang apal diantawisna apal anu matak ngabatalkeun apal anu matak ngaruksak ganjaran kana puasa diantawisna ibu kudu ingat lamun urang nuju saum kade hiji ulah nyaritakeun kagorengan batur kade kagorengan batur masuk kana ibu tina saum kade ibu yang haruskeun kaonan anu sanes eta teh matak ngalungikeun ganjaran puasa. Nu kadua secara singkat nyaeta namimah ngadu domba gitu. Ngadu domba nyaritakeun contohna si fulan nyaritakeun ka contohna lamun Umar kaki jaen bahasana. Umar nyaeta nyaritakeun Umar kaki jaen. Tak kitu contohna ngadu domba sangkan nyaeta pasean atawa sile awal akibat tina naon tina ngadu domba. Artina namimah kan eta aya ganjaran. Nu kadieu nyarita bohong eta teh leungit ganjaran anak puasa. Jadi puasa mah puasa bahkan urang lebihna tina perkara anu mata kabatal puasa ditebihan. Buang teu maron teu bener diantawisna utang teu kitu jimat teu tibeurang tapi lamun teu bisa urang bisa ngajaga eta ngariksa tina masalah pembatalan urang puasa atanapi contohna ibu berpuasa begini bisi ngaroleh cepil ngahaja atawa urang ngarojo pakaian pangamun teu meunang gitu teman kita terlihat harusnya pilih gitu lamun nikah nya kusikatan biasa teu make odol lamun siang cek sebagian malam anjing biasa ngecek pilih gitu kana aku lah mending orang eta mah nikah mah menimbulkan atau subuh nya gitu dia tahu dari mana anu mata karusak karena ganjaran puasa nyata diantawisna urang ningali kalawan make sahwat ningali make sahwat eta ngalikeun ganjaran